cing salaki aing ngan ngaduh hayam we hayo. Cek aing mah gawe kitu ka mana we neangan ngahasilkeun tuh jiga batur. Sarua sesaki urang ge beuki nguseup. Pan meureunna dapurna kudu ngebul pusing aing mah pusing. Kudu kumaha tuh ieu teh nya carana ameh aing ngahasilkeun duit. Pirakunya kudu jiga ceeboh jadi wanita karir. Heueuh nya aing teu kapikiran. Heeh. Emang ceeboh gawena di mana sih? Beja nama di Jakarta geus sukses. Terus ayeuna aya we nya di mana? Kebeneran aya nyata. Geus balik. Naon? Tuh kebeneran ceebohna ka dieu. Ayeuna mah jadi siap, wanita sukses teh. Wow. Halo, friend. Ceeboh, mangga calik. Calik. Ma, friend, carager. Cager. Hebat ayeuna mah jadi wanita sukses. Jadi wanita karirnya. Tentang wae maraneh. Hebat ceeboh teh ayeuna mah jadi wanita sukses. Iya dong. Benar, ceeboh, urang ngilu gawe atuh. Ceeboh, emang di ditu teh gawe naon? Urang aya ngilu atuh gawe. Emang maneh yang malilu gawe? Hayu. Asik Asik. Urang gawena di dinas perkebunan. Di si maraneh hayang milu gawe ke kurang bere alamatna. Asik neneng. Aing jadi wanita karir teh. Bener Tah ayeuna mah urang balik heula. Di si arek milu gawe isukan tuturkeun urang ka pagawean. Bener. Siap. Nuhun pisan nya ceebohnya. Nya. Hayu atuh gawe nuhun nya. Balik heula nya. Wah, ayeuna mah aing jadi wanita karir sarua jiga ceeboh. Lah ayeuna mah ulah ngawarot tingkah salaki lah. Nah, udah pengangguran. Nguseup wae lah. Bener lah. A few moments later. Neng, ayo orang berangkat teh neng, geus barang. Naon sih teh? Ayo orang gawe teh geus barang. Hayu siap lah, orang itu udah siap-siap. Ada dua. Orang geus gaya. Jadi menurutnya wanita karir teh. Yuk. Berjuang rupiah yang pantang menyerah, semua ini nyala untukmu, karena ku berjuang rupiah yang tak kenal lelah. Ku berharap selalu tersenyum untukku. Aduh. Aing tapi bener di dia Google Map nama tuh. Benernya. Tapi nah aya tuh dibawa serukan kieu sih. Di mana sih eta? Carana Dinas oge. perkebunan Ceeboh teh. Urang tuluykeun naik hareup ieu. Hayu. Mang, punten bade tuh maros. Terang alamat ieu teh. Abdi teh nuju milarian rancangan, Mang. Damelna teh di dinas perkebunan. Oh iya mah tuh di kebun orang meureun. Nah, di kebun. Mang, apal teh sareng rerencangan abdi anu namina teh Ceeboh. Oh Ceeboh mah udah mah di kebun abi atuh. Disoyong penak bayu atuh ku abi dijajab. Lain neng, ongko Ceeboh teh cenah gawena teh di dinas perkebunan. Nah jadi di kebun. Aing mah buah edan ya Hah? Si di si neneng. Aduh jadi milu gawe teh. Hei, halo friend. Aku di sini. Ceeboh teh nu nanyakeun babaturan. Hehe. Jadi maraneh wanita kari cara aing teh. Ceeboh, ari maneh teh nu bener gawe di mana sih? Di dinas perkebunan. ngomong aku gawe di kebun, ulah ngomong di dinas perkebunan. Nya dinas perkebunan aing sedang nerapin ieu nya Tuh. neng.
Terus pakai sepatu naonan. Arek gawe di dinas perkebunan, arek gawe jadi tukang kebon. Yang penting mah jadi cuan, jadi wanita karir. Oh iya mereka rawe di kebun orang teh. Nyai rencana nabi. Nah, sudi teuing aing mah gawe di kebonnya, Neng. Baru males dang kalus. Padahal teh urang teh jadi wanita karir. Orang barek meuli mobil, aing meuli motor, meuli imah. Nah, coba aing gawe teh Kok kieu urang patut. tadi narek meuli jet pribadi ya teh. Neng. Asik caeboh teh tebang. Ah ngata cebot teh gara dia gara rawe teh. Lah kembe Pak Haji yang penting mah abdi we nu gawe di dia jadi wanita karir. Hehe. Itu cebot abi marek uih heula we. Ieu itu eta. Keur kene koredeun nya. Ya mangga Pak Haji. Emangna gampang dengan pagawean teh. Sakieu ge geus alhamdulillah jadi wanita karir. Hehe. Slebel. Slebel. Hehe. Aja.